Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal hikdu sareng ari unek-unek, wal hasadu sareng hasad, yusabbibani eta anu nyababkeun ieu hikdu sareng hasad at'aban qalbiyatan kana kacape anu bangsa hate wadororon badaniyatan sareng kana kamadaratan anu bangsa badan. Qala ngadawuh sa sayyiduna dunungan urang sadayana Aliun tegesna Ali radhiyallahu anhu. Sihhatul jasadi ari sehatna jasad min qillatil hasadi eta tina saeutikna hasud. Wa qala sareng ngadawuh saha al asma'iyu Syekh Asma'i kutu ngucap kuring lil a'rabiyyin ka a'rabi. Wa qad balago sareng nyata geus nepi naon umruhu umurna itu a'rabi mi'atan kana 100 wa isyrina sareng 20 naonana sanatan tauna. Ma atwala umruka kacida panjangna umur anjeun. Qala nyarios ieu a'rabi taroktu ninggalkeun kuring al hasada kana hasud. Pabaki itu awet kuring. Walaisa sareng lain arwaha eta anu leuwih nyenangkeun lil insani ka manusa wala abada sareng teu anu ngajauhkeun lahu mihi pikeun kabingungna si insan naon min aya isya tinimang yen hirup ieu insan salima sodri kana salametna dada. La yahsudu henteu hasud ieu insan ahadan ka salah saurang. Wala yahkidu sareng henteu dendam ieu insan ala ahadin ka salah saurang. Wa ala hada sareng netepan ieu kana kabuktosan saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis la yuballighuni ahadun min ashabi an ahadin syai'an. La yuballighuni henteu nepi ka kuring saha ahadun salah saurang min ashabi ti pirang-pirang sahabat kami ala ahadin kana ti hiji jalma syai'an kana hiji perkara pa ini sayaktosna kuring uhibbu eta mika cinta kuring an akhruja kana yen kaluar tina yen kaluar kuring ilaikum ti aranjeun wa ana bari ari kuring teh salimus sodri eta anu salamet dada. Wa min du'aihi sallallahu alaihi wasallam sareng eta tetep tina doa na Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya Allah ma asbaha Allahumma ya Allah ma ari perkara asbaha anu jadi ieu emma bi ka kami min nikmatin tina nikmat au bi ahadin atawa lawan salah saurang min khalqika ti makhluk Gusti pamingka mangka eta tetep ka Gusti wahdaka bari sahiji Gusti la syarika teu aya nu ngarejengan laka ka Gusti falaka mangka eta tetep ka Gusti alhamdu ari sadaya puji walaka sareng eta tetep ka Gusti asyukru ari syukuran. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis suila ditaro sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ayun nasi afdalu ayun nasi ari saha jalma afdalu eta anu leuwih utama. Qala ngadauh Kangjeng Nabi kullu mahmumil qalbi sodukil lisan. Kullu mahmumin kila dicarioskeun naon sodukul lisani ari benerna lisan na'rifuhu eta uninga kami kana itu sodukul lisan. Pama mahmumul qalbi pama mangka ari naon mahmumul qalbi eta mahmumul qalbi. Qala ngadauh Kangjeng Nabi huwa ari itu mahmumul qalbi at-taqiyu eta takwa an-naqiyu anu bersih. La isma teu aya dosa fihi dina itu qalbu wala bago sareng teu aya lacut. Itu qalbu wala gila sareng teu aya unek-unek wala hasada sareng teu aya hasud. Wa qad wasofa sareng nyata nyipatan saallah Gusti Allah al muslimina ka pirang-pirang jalma muslim haqqan kalawan hak biqaulihi ta'ala kalawan dawuhan Allah ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina
Walladina sareng jalma-jalma ja'u anu datang ieu ladina mim ba'dihim tisa ba'dana ladina yaquluna nyarios ieu ladina Rabbana gfir lana Rabbana pangeran abdi sadayana igfir munga gahampura Gusti lana ka abdi sadayana wal ikhwanina sareng ka pirang-pirang dulur urang sadayana alladzina tegasna jalma-jalma sabaquna nuti heula ieu ladina bil imani kana iman wala taj'al sareng ulah ngajadikeun Gusti fi qulubina dina pirang-pirang hate abdi sadayana ghillan kana hikdu unek-unek lilladzina ka jalma-jalma amanu anu ariman ieu ladina Rabbana pangeran abdi sadayana innaka sayaktosna Gusti raufun eta anu welas rahimun tur anu mikaasih. Waqala sareng ngadawu sa syairu tukang syair ya talibal aisy fi amnin wa fi da'atin. Ya talibal aisy he jalma anu nyuplih kahirupan. Fi amnin dina keamanan wa fi da'atin sareng dina kasenangan. Mahdon dina kabersihan bila kadrin kalawan teu aya kakiruhan sofwan tur kamurnian bila ronakin kalawan teu aya kiruh khalis kudu ngabersihkeun anjeun puadaka kana hate anjeun min gilin tina unek-unek wa min hasadin sareng tina hasud falgilu mangka ari gil unek-unek teh fi qalbi pil qalbi dina hate mislul gulli eta saperti belenggu pil unuki anu aya dina punuk. Wallahu a'lamu bissawab.